Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala jannana Musa sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala jannana Musa sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man sajalma akroma anu ngamulyakeun ieu siman aliman kajalma anu boga ilmu, faqad akroma maka nyata ngamulyakeun itu simani ka kaula. Wa man jeung sajalma akroma anu ngamulyakeun ieu simani ka kaula, faqad akroma maka nyata ngamulyakeun ieu siman Allah ka Gusti Allah. Wa man jeung sajalma akroma anu ngamulyakeun ieu siman Allah ka Gusti Allah, pamawahu maka ari patempatanana itu si jalma eta aljannata surga. Kasauran Kanjeng Nabi, saha jalma anu ngamulyakeun ka jalma anu boga ilmu nya, ngamulyakeun dina hartos ku kailmuanana, sarua jeung eta ngamulyakeun ka kami cek Nabi. Man akroma aliman faqad akromani, saha jalma anu ngamulyakeun ka jalma anu boga ilmu, sarua jeung eta jalma teh ngamulyakeun ka kaula. Saha jalma anu ngamulyakeun ka kaula cek Kanjeng Nabi, wa man akromani faqad akromani, saha jalma anu ngamulyakeun ka kami saur Kanjeng Nabi, maka eta jalma sarua jeung ngamulyakeun ka Gusti Allah. Wa man akramallah pamawahu jannah, pamawahu jannah, saha jalma anu ngamulyakeun anu ngagungkeun ka Gusti Allah, maka pitempateunana eta surga. Wa qala jannatu saha sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi ari sarena jalma anu boga ilmu eta abdolun leuwih utama min ibadatil jahili tibatan ibadahna jelema bodoh. Ari sarena jalma anu boga ilmu, sarena jalma anu boga ilmu nya, pan sarena ge dipikasieun boga ilmu mah ku setan teh. Tak lamun aya nu sare di tempat pengajian antepkeun mah eta dihudangkeun atawa tong diganggu. Naon sababna? Sabab eta teh bebegigna setan. Setan sieuneun ku sarena jalma anu boga ilmu sare. Kurilingan di masjid teh harita waktu zaman Kanjeng Nabi, setan teh kurulang kuriling di masjid teh. Kanjeng Rasul sumping digebah. Naon maneh setan? Ngagebeg eta. Setan kurilingan teh, ya Rasulullah, kunaon maneh kurilingan wae di dieu sareng Kanjeng Rasul. Cenah abdi teu wantun lebet. Kunaon maneh teu wantun lebet? Sabab di jero aya jalma alim cenah kitu keur sare. Cacak sarena. Nya, sarena jelema sarena jelema alim, sarena jelema anu boga ilmu eta teh leuwih utama tibatan ibadahna jelema bodoh. Gitu. Setan teh sieun jelema bodoh anu sangeunana ibadah, anu sangeunana salat tanpa make ilmu. Allahu akbar teu aya tumanina, teu jajampean salat teh. Gitu. Aya nu sare jelema alim. Tah setan sieun keneh ku sarena jelema alim tibatan ibadahna jelema anu bodoh.
Ngan kade dina bulan puasa aya katerangan sanes hadis eta teh naumu ini ibadah. Naumu ini ibadatun. Sarena jalma anu ibadah, sarena jalma anu puasa eta teh ibadah. Punten kitu nya ngaluruskeun dina hartos lain artina sarena jalma anu puasa ibadah gitu. Nya sare mah nya sare we gitu. Ya jelema sare atuh naon ibadah kecuali Kanjeng Rasul. Da Kanjeng Rasul mah lamun boboge socana hukul hatena mah henteu peureuh yakboh nyaring hatena mah itu Kanjeng Rasul socana hukul anu peureuh hatena mah tetap zikir ka Gusti Allah. Beda jeung urang nya urang mah sanajan panon beuntak ge hate peureuh komo lamun peureuh urang mah sanajan bentak oge urang mah hatena peureuh komo lamun urangna peureuh. Ieu nya kautamaan jelema nu boga ilmu sanajan sarena leuwih utama tibatan ibadahna jelema anu jahil. Jahil teh anu bodoh, ari bodoh teh awam teh ya. Urang mah jelema awam gitu kan. Ini atau disebut awam teh. Padahal isina awam teh bodoh bener. Lamun disebut bodoh mah meureun nyeri hatieun, lamun disebut awam mah moal kahartieun. Padahal awam jeung bodoh teh eta kene sarua jeung ti hayam jeung tai koto. Tuh di antawisna. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi wallahu